Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Muji syukur urang sadaya ka Gusti Allah. Alhamdulillah urang sadaya bapak-bapak ibu-ibu rawuh nonoman dina kasempetan ieu urang masih dipasihan umur, dipasihan kamampuan lahir, kamampuan batin, sehingga urang sadaya masih tiasa ngalaksanakeun tholabul ilmi, nya kitu deui ngalaksanakeun silaturahmi. Para sepuh bapak-bapak ibu-ibu rawuh nonoman, insyaallah taklim dina kasempatan ieu urang ngabahas deui pelajaran tentang tarawih atanapi oge tahajud. Wireh urang tos caket kana waktosna pelaksanaan tarawih. Jadi salah sawios ibadah mahdoh nu disebat ibadah mahdoh teh ibadah anu tata carana tos ditangtukeun, tos teu bisa ngarobah, sabab mahdoh hartosna eta ibadah anu tos khusus nu tos ditangtukeun tata carana, ibadah ritual. Margi salaresna urang sararea salaku hamba Allah sariring dumading sarengkak saparipolah sagala kagiatan urang, aktivitas urang sing jadi ibadah. Jadi sanes sungkul sapertos salat, tapi kagiatan urang sapopoe seperti neangan nafkah, neangan rezeki, usaha, eta teh sing jadi ibadah. Nyaeta urang kudu niatan ieu teh usaha teh ngalaksanakeun parentah ti Gusti Allah keur nyumponan pangabutuh hirup. Tah di mana urang diniatan maisyah perekonomian, diniatan ngalaksanakeun parentah Gusti Allah, tah eta teh ibadah gitu. Jadi sagala totalitas anu ku urang dipigawe sapopoe teh sing jadi ibadah. Bangsa ibu-ibu di bumi kan masak, nyuci,
keur ngalaksanakeun parentah ti Gusti Allah salah sawios kawajiban gitu. Itu jadi ibadah eta teh gitu. Tamun ayeuna ku urang jelaskeun deui da memang ieu mah ku urang sok dibahas tiap tahun. Ya minimal urang sok ngabahas satahun sakali sateu acan bulan Ramadan. Nah aya ngaran ibadah status hukumna sunat ya. Ngaranna salat tarawih atanapi lamun dina di luareun bulan Ramadan mah sok disebut tahajud. Jadi nu disebat tarawih sareng tahajud teh sami itu dalilna eta keneh kateranganna teh ngan pedah ngaran bulan we beda pedah dilaksanakeun di bulan Ramadan disebut tarawih di luareun bulan Ramadan sok disebut tahajud eta keneh gitu. Praktekna kitu keneh kitu sami gitu. Jumlah rakaatna kitu keneh 11 rakaat. Di sakumaha di antawisna aya hadis. Jadi cariosan Rasulullah. Teras didangukeun ku Siti Aisyah di antawisna. Siti Aisyah teh salah sawios istri Nabi Muhammad. Nah Siti Aisyah ngadugikeun deui. Jadi Siti Aisyah nyarios makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan au fi ghairihi ala ihda asyara rakaat. Saur Siti Aisyah teu kabuktian Rasulullah SAW namahan rakaatna tina 11 rakaat gitu. Sholat arbaan ngawitan sholat heula 4 rakaat. Falatas al an husnihinna wa tulihinna. Aranjeun ulah nanyakeun kumaha lilana panjang bacaanana jeung kumaha alusna kualitasna sumayusolli arbaan tuluy anjeunna eta Nabi Muhammad ngalaksanakeun deui salat 4 rakaat deui. Falatas al an husnihinna wa tulihinna aranjeun teu kudu nanyakeun alusna salat Rasulullah jeung panjangna lilana salat Rasulullah. Sumayusolli salasan tuluy anjeunna salat deui 3 rakaat. Itu jadi jelas dalilna jelas hadisna. Jadi anu dilaksanakeun ku Rasulullah anu dicarioskeun ku istrina ku Siti Aisyah. Rasulullah salat dina bulan Ramadan nyata salat tarawih. Rasulullah salat tarawih 11 rakaat. Praktekna 4 rakaat heula tuluy 4 rakaat deui tuluy 3 rakaat nya kitu deui di luareun bulan Ramadan anu 13 anu 11 bulan anjeunna ngalaksanakeun tahajud sami praktek tahajud deui kitu jumlahna 11 rakaat praktekna 4 heula tuluy 3 gitu.
naon atuh nu sok ngabedakeunana tah sok ngabedakeunana teh ari dina bulan Ramadan sok umumna ieu salat teh salat tarawih dilaksanakeun secara berjamaah gitu. Nah menang salat tarawih nyalira teu berjamaah nya meunang gitu. Ngan lamun berjamaah unggul 27 derajat gitu. Sami salat tahajud oge bade nyalira bade berjamaah gitu. Ngan peda secara umum diurang teh nya teu umum teu ngalaksanakeun tahajud tara berjamaah seperti ngalaksanakeun salat tarawih. Keun we kitu ngarah urang bisa kieu. Salat tarawih bisa dilaksanakeun awal waktu we saparantos salat Isya ngarah generasi barudak urang bisa milu gitu. Bisa milu jadi seolah-olah urang oge ngalatih ngadidik ka anak-anak ka barudak supaya apal nu disebut salat tarawih gitu. Ari salat tahajud di luaran bulan Ramadan urang pan sok ngautamakeun dina akhir malam dina waktu janari dina waktu dini hari pan ari dina waktuna janari mah dini hari dina waktuna ashar waktuna sahur kan anak-anak teu barudak urang kan teu milu gitu. Tah eta mah keun we eta mah bagian urang bagian para sepuh gitu. Tah barudak mah dilatih dina bulan Ramadan we gitu. Nah dina Al-Qur'an salah sawios dalil anu nerangkeun salat tarawih dalil anu nerangkeun salat tahajud dina Al-Qur'an surat Al-Muzammil ayatna nu terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusail lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu minal ladina ma'ak wallahu yuqaddiru laila wan nahar alima alang tusuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima ang sayakunu minkum mardo wa akharuna yadibuna fil ar yabda'una min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardon hasanah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu indallah wa khairu wa a'dama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Eusina inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai lail. Gusti Allah uninga ka anjeun nalika anjeun nyaeta bos salat tarawih bos salat tahajud Gusti Allah teh terangeun mencongok nalika urang keur ngalaksanakeun salat tahajud Gusti Allah teh terangeun mencongok ka urang teh anjeun tahajud contohna Nabi Muhammad tahajud tarawih waktuna aya 2/3 malam adna min sulusai lail 2/3 malam kurang saeutik gitu
Jadi lila salatna Nabi Muhammad, para sahabat lamun salat tahajud, lamun salat tarawih, salatna teh lila dugikeun kanyeepkeun waktu hampir 2/3 malam. Lamun ku urang diukur, contohna urang waktu Indonesia bagian barat, lamun isya upamana jam 7, tuluy subuh jam 4, kurang leuwih 8 jam, tadi anggo ibadah 2/3 genep jam. Jadi Nabi Muhammad upami ngalaksanakeun salat tahajud, upami tarawih kirang langkung genep jam gitu. Jadi nu 11 rakaat teh dilaksanakeun kirang langkung genep jam. Nah lami geuningan bacaan Quran teh sok nyanakna nu parayang gitu. Hampir 2/3 malam, hampir genep jam. Wanis wahu atanapi sewaktu-waktu satengahna tina sapeuting. Jadi satengahna tina 8 jam, 4 jam setengah gitu. Paling saeutik 1/3 malam. Nyaeta 1/3 tina 8 ya 3 jam. Paling saeutik, paling sakedap gitu ngalaksanakeun eta salat tahajud atanapi tarawih teh anjeunna Nabi Muhammad 3 jam. Dugikeun ku lilana jeung ku husukna gitu. Siti Aisyah pernah nyakseni eta sampean Nabi Muhammad teh bitisna teh dugikeun ka barareuh, bakat kulamina ngadeg gitu. Jadi inna robbaka ya'lamu annaka angtakumu adna min sulusai lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu minal lazina ma'a. Nyakitu deui jalma-jalma anu sasarengan jeung Nabi Muhammad gitu. Jadi umum nama dina bulan Ramadan berjamaah. Jadi para sahabat ngariring salat berjamaah gitu. Tah kumaha tuh lamun anu uzur, anu loba halangan atawa teu kuat gitu. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru laila wan nahar alima alang tusuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima ang sayakunu minkum mardo. Gusti Allah uninga yang diantara aranjeun diantara sahabat teh harita aya anu gering gitu. Wa akharuna jeung anu sejena neangan karunia Allah isukna rek usaha jeung anu sejena rek ngalaksanakeun parentah perang dina jalan Allah gitu. Faqra'u ma tayassara minhu. Pek baca Al-Qur'an anu enteng anu ponok gitu. Tah jadi maksudna gitu salat tahajud salat tarawih teu hartina kudu surat-surat nu pararayang wae gitu. Anu ponok ge nu enteng ge meunang gitu. Sabab diantarana mungkin diantara aranjeun teh aya nu gering atanapi lemah. Kan urang mah bangsa timur, bangsa Indonesia awak teh lemah, dipake nangtung teh kurang kuat ngaderek deg gitu nya. Nya beda jeung bangsa Arab. Urang Arab mah nangtung lila salat tarawih
lila gitu kan. Pas salat tarawih bikin ka ayeuna ge da Arab kitu di Masjidil Haram teh gitu. 2/3 teh 2/3 malam. Margi sapeting teh suratna teh sajuz. Sapeting eta Al-Qur'an anu 30 juz teh tamat. Kitu aja. Boh 28 peting, boh 30 peting gitu. Nah, nu 30 juz teh tamat. Jeung imam teh apal di imam teh. Jadi sajuz sa peting apal imamna oge gitu. Jeung karuat deui gitu. Makmum teh karuat milu berjamaah sapeting sajuz gitu nya. Itu anu lilana genep jam atanapi 4 jam setengah karuat gitu. Da urang bangsa Indonesia lamun di ditu kalaresan nuju umroh lamun miluan salat tarawih paling dariu bohna kursi boh diuk sila boh emok boh nangunyar rata-rata teh karuateun urang Indonesia miluan tarawih di ditu gitu nya gitu. Da panginten tina barang tuangna ge beda ari kitu nya pan hari di Arab mah geuningan lamun makan sakali makan hayam teh sabelah sakali sabelah teh kusorangan sakali tuang kitu nya. Jabah sok mineng kambing guling. Kambing guling teh meh teh paling ku 8 urang sae betul dah gitu. Ari urang kan hayam satengah ku 8 urang urang mah awet kitu nya. Dalamun kadang-kadang mun urang dina rest area jamaah urang mun tuang di dinya di rest area di restoran Arab upamana pesen porsi Arab kitu nya porsi urang ditu dah memang da porsi urang ditu porsi Arab. Pan hayam teh satengah ku urang dituang teh ukur sapingping sesana teh gede kene sesana teh memang anu dituangna gitu. Sehingga pada akhirna mah urang teh pesen teh hiji kulimaan gitu. Jadi saporsi Arab kulimaan gitu. Margi saporsi Arab dituang ku urang mah teu ka beuteungan gitu. Mata urang Arab sok nempo kadaharna urang Indonesia gitu. Eta hayam satengah ukur sacohek gitu nya gitu. Urang sok nempo kadaharna urang Arab eta meni gemul gitu. Itu tadinya mungkin teu kakuatan kitu nya. Nah, jadi jumlah rakaat nama kitu ditangtukeun anu ku Rasulullah dicontohan kitu. Tah mengenai masalah surat-surat nama da Gusti Allah ge maha uninga eta we gitu. Baca pek ku aranjeun anu enteng. Alhamdulillah tah dalilna teh dugikeun ka dinya nya 2/3 kitu nya satengah sapertilu jeung anu enteng. Jigana urang mah nyanakna nu enteng gitu. Sami-sami berpahala, nu penting urang ngalaksanakeun hiji niat karena Allah, tuluy ngalaksanakeunana urang sing husuk, sing leres gitu, ulah motah. Pan bareto mah geuningan urang sok nempo. Kolot-kolot urang nalika urang keur budak salat tarawih teh mararotah nya silih eret eretkeun marotah gitu. Tah salat anu kitu mah kitu eta teh salat kaum musyrikin mun di Arab mah gitu. Aya dina Al-Qur'an contona dina surat At-Taubah wa ma kana salatuhu ingdal bait illa muka'a wa tasbiyah fazukul azab bima kuntum takfurun. Teu aya sanes jalma anu malusyrik salat di payunun Baitullah salatna teh
heheotan, emprak-emprakan. Hartina mah heureuy we kitu. Jadi urang Arab anu malusyrik bareto lamun salat sakitu dipayuneun Baitullah salatna teh hareureui kitu ngaheureuikeun kana salat. Tah urang ge bangsa kolot-kolot urang bareto loba anu kitu. Nu salat tarawih teh hareureui we kitu. Tah eta teh tangtuna kedah diperbaiki. Itunya sabab salat kitu mah moal meunang pahala boro-boro meunang pahala. Bahkan bisa jadi kaasupna teh ngaheureuikeun kana ibadah gitu. Jadi urang salat kudu bener-bener salat teh pan kedah husu urang gitu. Jadi usahakeun husu. Nah, bacaanana Al-Qur'an teh sing tartil sing sesuaikeun we jeung tajwid gitu. Dialuskeun. Aya hartina tajwid teh kan alus dialuskeun. Urang sok diajar ilmu tajwid. Aya hartina tajwid teh ngaaluskeun gitu. Ngaaluskeun. Lamun urang sesuai jeung tajwid disebut tartil, jadi kakupingna teh jadi ngeunaheun jadi alus kitu nya. Jadi kusabab macana panjang ponokna bener, mahrajil hurufna bener, jadi kakupingna teh bakal alus. Jadi alus teh kusabab gitu. Alus teh kusabab nuturkeun kana aturanana. Jadi we alus gitu. Da sok sanajan sorana alus oge kitu nya di keluang-keluung itu sesuai jeung tajwid mah anggap aja jadi moal ngeunaheun. Jadi tajwid teh jadi genah kulantaran nuturkeun kana aturanana. Ieu panjangna sakieu harkat gitu. Tuh contohna kitu. Warotilil Qur'ana tartila, baca Al-Qur'ana sing tartil sing tartib. Kumaha Nabi Muhammad nyontohanana? Nabi Muhammad nyontohan lamun maca Al-Fatihah saayat-saayat. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Gitu. Jadi saayat-saayat henteu eta 7 ayat teh disanapaskeun gitu. Tah teu kitu gitu. Lamun saayat-saayat jadi hartina oge katuturkeun ya. Pan urang teh salat teh eta teh keur ngadoa ya. Salat teh pan urang teh keur ngadoa gitu. Jadi pan Bismillahirrahmanirrahim katuturkeun ku hate ku pikiran kitu nya kalawan asmana Allah anu maha welas anu maha asih. Kabayangkeun ku urang teh maha welas maha asihna Gusti Allah, bageurna Gusti Allah ka urang teh ku urang teh kabayang karasa gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Gusti Allah teh anu maha pinuji. Gusti Allah teh anu ngurus sakabeh alam. Urang ge alam diri urang. Urang ge diurus ku Gusti Allah. Jadi nalika urang maca alhamdulillahirabbil alamin, urang rumasa. Urang teh ku Gusti Allah diurus urang teh. Apan urang asalna leutik, janin, orok. Ayeuna urang jarangkung, urang garde, pan eta teh ku Gusti Allah teh diurus. Digedekeun pertumbuhan fisikna, pertumbuhan akalna, rohanina, dibere rezekina. Nalika urang maca alhamdulillahirabbil alamin jeung saterasna. Lamun urang macana upamana teu diancad laerkeun nya, nu hartosna tartil teh ancad laer. Lamun macana gitu urang garudas garidus gitu
engke moal katuturkeun ku pikiran ku hate gitu. Jadi engke teh ngan kasebutna teh asal ngalaksanakeun we. Ukur kitu engkena. Jadi puraga tama kadenda engke bakal kitu nya. Tah urang dina ibadah teh haluskeun ibadah teh gitu. Sabab ibadah teh kahiji memang parentah ti Gusti Allah, ngalaksanakeun parentah Gusti Allah berpahala. Nu kadua ibadah teh pangabutuh urang. Urang teh kana ibadah teh sing jadi pangabutuh gitu. Urang teh butuh nyaeta erek ngadoa ka Gusti Allah. Pan hampir sadayana bacaan salat teh eusina teh doa gitu. Hampir sadayana gitu. Saya urang contona dina doa di antara dua sujud, Rabbig firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Aya 5 ya. Aya 7, aya 8, aya tambahan deui aya bisa tambahan deui warfa'ni, tambahan deui wajburni gitu. Nah ini 5 ya. Rabbig firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, abdi nyuhunkeun dihampura tina sagala dosa. Ya Allah, mugi Gusti abdi pasihan rahmat. Mugia abdi teh sing dipikanyaah ku anjeun teh ku Gusti teh. Ya Allah, mugi abdi bimbing kana jalan anu benar. Ya Allah, mugi abdi teh disehatkeun. Ya Allah, mugi abdi teh dipasihan rezeki dirizikian. Eta teh pan doa unggul tah pangabutuh pan eta teh kitu nya. Jadi aluskeun ku urang salat urang sabab kahiji eta teh urang teh ngalaksanakeun parentah. Parentah mah dilaksanakeun bakal meunang pahala gitu. Nu kadua ibadah teh pangabutuh urang lantaran urang erek ngadoa rek nyuhunkeun ka Gusti Allah gitu. Ke urusan dijabah nama kumaha Gusti Allah aya anu lila gitu. Contoh Nabi Ayub jama soleh Nabi Ayub ngadoa dijabah 18 tahun. Nabi Ayub teh kan pasihan gering ya. Gering kan Nabi Ayub teh. Ngadoa we anni masaniad durru wa anta arhamur rahimin. Kitu we. Ngadoakeun diri sorangan kan doa teh aya ngadoakeun batur. Ya contohna kan urang Allahumma robban nasi adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Urang ngadoakeun jalma nu sejen. Aya urang ngadoakeun urang we kitu da urang nu geringna kitu. Nah dicontohkeun ku Nabi Ayub di antarana anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah abdi teh gering gitu. Padahal pan Allah apal Nabi Ayub teh gering. Tapi Nabi Ayub nyarita ya Allah abdi teh gering gitu. Jeung anjeun teh pan ya Allah anu maha welas anu maha asih. Sakitu Nabi Ayub teh jalma anu soleh. Tapi diijabah doana 18 tahun geringna Nabi Ayub teh. Dugikeun ka anu ngurusna ge kabur teu kuateun nya pamajikanana kabur pan lila ngurus pamajikan ngurus salaki berenang lila cager tungtungna mah beak kasabaran kitu nya. Tah tos 18 tahun ku Gusti Allah namanya dipasihan ilham sok teh nyeragkeun sampean anjeun kana bumi tuluy harita burial sai ya mujizat pek ku anjeun leueut pek ku anjeun anggo ibak gitu damang we gitu nanti ka dokter
nya da can aya dokter, can aya sakolana gitu. Tuh. Jadi urang kadang-kadang pan gering kerek sapoe 2 poe 3 poe teh geus asa gering sa lalawas we gitu kan. Gitu. Jeung paedahna gering teh gitu. Kahiji paedahna gering teh nyaeta pikeun kiparat tina dosa-dosa. Jadi jalma anu gering tuluy sabar dosana teh leungit. Jadi leungitna teh ku sabarna dibere gering tuluy sobar dosa-dosa teh dihampura. Ari urang mah pan dosa hayang dihampura tapi gering memung. Gitu kan gitu. Tak aya nu gering mah geus puguh. Nu gering mah geus puguh. Gering sabar teu ngarasula dosa-dosa dihampura gitu. Ngan anger kewajiban urang mah ikhtiar pikeun cager ulah hayang gering. Ngan lamun mah upamana geus aya kodar ti Gusti Allah, contona Nabi Ayub gitu. Nah atuh Nabi Ayub teh ku Gusti Allah teh meulila disageurkeunana. Padi teh ngawitan tina protesna setan gitu. Jadi Gusti Allah pan ngauningakeun Nabi Ayub teh sakitu beunghar tapi soleh gitu. Ngan setan kan protes gitunya. Jadi seolah-olah setan teh iri lah gitunya. Iri. Ada cenah lamun Ayubna rezekina eueuh mah mun Ayub sangsara jeung lamun Nabi Ayub cenah anakna kabeh marawat mah Nabi Ayub teh cenah bakal moal soleh jadi kitu. Nah dibuktikan ya pan hartana seep da ku setan teh apa dihancurkeun ku iblis dihancurkeun. Para putrana atas izin Allah marawat tapi ternyata Nabi Ayub teh anger soleh gitu. Maka sanggeusna Nabi Ayub didamangkeun deui ku Gusti Allah dibalikeun deui kana semula nyaeta sehat jeung boga turunan deui we jadi loba deui digantian deui turunan nu ti heula gitu. Tah gitu. Nah salajengna dina ayat nu ieu anu nyambung sareng bab tahajud jeung bab tarawih teh wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardon hasana. Jeung kade deui laksanakeun ku aranjeun salat fardu kitu, salat anu 5 waktu. Nah geuningan nu tadi ieu nu sunat heula tuluy ayeuna salat fardu kitu. Kahiji memang da payun keneh turuna parentah salat qiyamul lail salat tahajud. Nya salajengna mah kieu geuningan kabuktian kanyataanana. Lamun di barudak tarawih mah sok marilu. Tapi salat subuh mah kadang-kadang tara mun dihudangkeun teh kitu salat subuh aku kuliatan reup-reup deui. Komo da tas sahur teh ya beuneunan. Gitu tibra tah urang bisi kitu kolot mah kade nu tos dewasa mah gitu. Jadi ulah ari tarawih di nya itu ari salat anu fardu diluli-luli kan seueur upamana para artis tarawih mah sok milu upamana apa sok selfie gitu. Ari sapopoena tara gitu. Dah jadi kade gitu ulah ari tarawih anu sunat upamana di nya gitu. Ari anu fardu diluli-luli. Jadi keur urang kade anu fardu tah utamakeun gitu. Pan sunat mah lamun sakalian urang henteu ge lamun teu tarawih teu tahajud di hiji peuting teu dosa ngan rugi ya. Mun urang teu tahajud rugi peuting eta teu boga pahala
dosa mah henteu ngan rugi kitunya. Itu ari bangsa sunat-sunat mah lamun teu dilaksanakeun nya rugi. Wa atu zakata jeung ku anjeun laksanakeun deui zakat. Jadi ibadah teh aya ibadah anu ku fisik ku awak, aya ibadah anu ku harta. Contona zakat. Teras wa aqridullaha qordon hasana jeung pek anjeun nabung di Gusti Allah ku tabungan anu sae. Maksudna naon? Infak, sodako. Pan teu sadayana jalma mampu kana zakat, teu boga teu can tepi kana nisab kitu nya. Da panen pare teu tepi kana nisab, upamana boga duit teu tepi kana nisab. Tah lamun can tepi kana batas nisab kana aturanana tah urang ibadah ku harta nyaeta contona ku infak, sedekah atawa urang ngawakafkeun sawareh boh tanah urang gitu. Sabab wakaf teh eta teh amal jariah di mana nu ngawakafkeunana geus maot tuluy we berpahala ngocor gitu. Jadi mun urang boga rezeki contona boga tanah gitu, wakafkeun sebagianana urang rada lega gitu. Atanapi urang miluan lamun aya pangwangunan masjid miluan ngawakafkeun ye 1 sak semen. Tah kitu. Tah eta teh urang teh nabung di Gusti Allah eta teh. Wa aqridullaha qordon hasana. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu indallah. Sagala rupa nu ku aranjeun dipigawe ayeuna di dunia engke bakal pinanggih ku Gusti Allah, bakal dibere ganjaranana. Tah ieu dalil tentang ganjaran teh ya. Naon wae nu dipigawe ku anjeun tina kasaean bakal meunang ganjaran, meunang pahala, bakal meunang balasan ti Gusti Allah. Nah, sakitu bahasan tentang salat tarawih atanapi salat tahajud. Mudah-mudahan urang sadaya sing dipasihan kasehatan, sing dipasihan kaberkahan. Amin. Hatur nuhun, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.